Nyai tinggal rasa kapaksa nyumponan kahayang emak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wilujeng tepang baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has saja ngadugikeun hiji carios pondok basa Sunda yasana Nyi Tigar kalayan judul Ma Karamat di Dunia. Yang akan kesepuhan Curucut Cipanon ngarembereh mapai pipi di pajaratan emak kuring sesambat aya rasa hanjakal kungsi ngaraheutan manah emak lantaran kapincut rupa kasep hiji lalaki nu beda ageman. Bari ngusapan tutunggul nugus pinuh kulukut pikiran kuring kumalayang ka mangsa 5 tahun kalarung mangsa emak masih jumanang keneh. Ma moal ngahalangan karena kahayang hidup. Dah hidup nu bakal ngalakonan rumah tangga. Ngan hiji pamenta emak tong kabobodo ku panon. Dumae boga rupa gandang diri hidup gampang gabandang. Kapincut ku lalaki teu nilik kana pamali. Hidup teh teu kiai. Kari-kari ayeuna milih calon salaki nu beda keyakinan jeung hidup. Najan tadi emak nyarita moal ngahalang-halang, emak miharap hidup sing asak-asaknya ngejo bisi tutung tambagana, sing asak-asaknya nempo bisi kaduhung akhirna. Saur emak bari rembah ku Cisoca basa kuring balaka di PKH ku atasan kuring di pagawean. Ngalaki nu geus nyantelkeun rasa asih dina ati. Kan hanjakal beda dina ageman. Teu ngabibisani kanyaahna ka kuring istuning bebeakan. Timiti kuring ngalamar pagawean di pausahanana, karir kuring terus naik. Ti pagawe biasa tuk nepi ka diangkat jadi sekretarisna. Basa hiji waktu datang ka imah, wakca ka emak menta kuring pikeun dijadikeun pamajikanana. Emak kacida bungahna ngan barangnya homanahna beda keyakinan. Pamanteu emak langsung robah. Ti harita emak jadi jarang nyarios. Najan nyage tetog mau nyarita teu satuju kana pilihan kuring, tapi kuring surti karena ketapanujuan mun kuring kudu kawin jeung payansen atasan kuring. Bekilila emak beki sering ngalamun nepi ka akhirna teu da mangparna. Basa rengse salat isya emak nyaur kuring diuk dina ranjang sagedengeun emak. Bari ngaranggem leungeun kuring Cisocana ngeclak mapai damisna nu katinggal haropak. Nyai bisi emak sakedeung deui dipundut ku nu rahayu dipenta ku nu kawasa pikeun ninggalkeun alam dunya. Ma pepeujeut teangan pisalakieun nu saageman jeung urang nu bakal mawa hidup lain keur bagja di alam dunya wungkul.
Tapi pisalah kieu nu bakal mawa hidup bagja di dunya jeung di akhirat. Salila ieu magering pikir bitenan hidup nu masih keneh deukeut jeung atasan hidup. Kumaha diantep lain mah teh yang nyarita. Sabab mambu ngaraheutan hate hidup. Ayeuna hidup geus dewasa. Kuduna geus bisa milih nu mana nu hade jeung nu mana nu goreng pikeun kehidupan hidup di kahareupna. Jigana umur ma moal lila deui pek geura pikir bolak-balik ku hidup bisi ma maot ma hayang dianteur ku doa ti anak-anak ma nu langsung minta ka Allah lain ka makhlukna. Sangkan jalan emak madep ke payunan mantena caang padang narawangan. Saur emak bari netep ka kuring. Kuring nyuuh dina dada emak nyagrok ceurik. Sadar kana kanya emak ka kuring nepi ka kudu kagegeringan. Nahan ucapan nu sabenerna mah teu kudu. Beda sieun nganyarikeun hati kuring. Mak, hapunten Nyai. Nutos ngajantenkeun emak teu damang, himutan kalakuan Nyai. Ayeuna Nyai sadar. Kanya emak teu aya bandinganana. Sanaos lalaki nu mika bogoh ka Nyai kacida mika nyaahna ka Nyai. Tos, Mak. Tong janten emutan deui. Nyai janji enjing Nyai bade keluar ti Pademelan. Teras bade nampi Kang Ustad Yusuf janten Imam Nyai. Hapunten Nyai kantos nolak ka anak kapalai emak nu tujuan waktu Kang Ustad nyungkeun Nyai ka emak. Cekeng teh bari ngambung damis emak. Panangan emak ngusapan sirah kuring bari ngembeng ku si Soca. Emak nyarios deui. Nyai teu ngarasa kapaksa nyumponan ka hayang emak. Saurna aya gurat imut bagja dina lambaina. Teu Mak, Nyai sadar emak hiji-hijina karamat kanggo kehidupan Nyai ti ngawitan Nyai gubrag ka alam dunya dugi kajaga Nyai ngantunkeun alam dunya. Nyai alim janten jalmi nu tiluh hati emak. Nyai alim janten jalmi nu rugi dalam dunya sareng akhirat engke. Cekeng teh bari murubut ku Cipanon. Syukur ayeuna hidup kesadar emak geus teu boga kabeberat mun malaikat maut nyabut nyawa emak. Rarai emak ku kuring diteuteup. Dina gurat imutna lambai emak ngucap alhamdulillah. Soca emak muralang ka luhur terus berem jika nunyahan kenyeri anu kecida. Tapi dina lambaina kadang ngucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ma mulih ka jati mulang ka asal. Diantar ku merubut Cipanon kuring jeung adia kuring. Sanggeus rengse tujuhna kuring ngajukeun surat eureun ti pagawean. Rasa payangsen datang ka imah ku kuring teu ditepungan. Sapuluh poe ti poean matang puluh na emak kuring sah jadi pamajikan Kang Yusuf. 5 tahun rumah tangga geus dibere budak sajodo. Hirup akur sauyunan, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak. Silih geuing mun aya nu nencak disalah.
Atos mah tong nangis di pajaratan emak. Ayeuna emak tos tenang di alam kalanggengan. Yuk urang wih, anggur si seurekeun dunga kanggo emak. Teu kanyahoan, Kang Yusuf geus aya di tukangan. Kuring ngaliek, ku kuring digabruk. Nyeueuh dina dadana. Cak barayang sakitu anu kapihatur carios pondok emak karamat di dunia yasana Nyi Tigar. Tresna nu sumarambah salabeting dadang aya kalana teu kauninga di mana rong heapna. Di dieu salaku muslim urang kedah hati-hati. Teu kenging kitu bae nampi tresna ti jalmi anu benten kayakinan. Margi kumaha wae eta dipahing dina agama Islam. Hatur nuhun ka Teh Nyi Tigar anu parantos mercantenkeun carpona ka pribados. Mugia katampi kalayan kabingahan. Kalayan dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.